Males aing teh nyanyi euy. Males aing teh purun anjing. Ku sampai duitna tuh neangan duitna tuh mah. Aing gampang di duitan mah aya. Nah, pokoke ieu. Wah, tanya deh. Sia teh masuk rada belakang ieu. Geus gas geuning. Kauna bawa. Nu penting mah jadi duit teu. Pokona aing 4 kilo anjing. Udah berat sih teh. Pakai plastik yang berat-berat teuing. Ya udah plastik itu mah berat. Kita mah dongap ieu aman, Baik. tenang we. Tapi tanggung jawab Bang Nur tapi itu. Kalem. Boleh saja kau punya rupa yang indah. Bang nyanyi tuh. Sungguh begitu mudahnya kau memutuskan cinta hanya dengan satu kata maaf saja. Males aing teh nyanyi euy. Males aing teh purun anjing. Ku sampai duitna tuh neangan duitna tuh mah. Aing gampang di duitan mah aya. Naon? Aing boga galon Galon kosong. bisa dijual ke saha? Kasih rongsok dijual rek. Emang payu? Nyaho atuh payuna mah. Gas atulah. Ayo. Mun teu boga jeung udud-udud acan. Mananya sarua itu. Ya bawain galonnya. Oh ya, oke. Kita lagi di sini. Gimana galonnya? Nah. Mana galonnya ieu nya? Iya. Bisa itu pisan atuh. Lumayan lah tuh tilu gepe duiteun yang udah dulu modal mah. Udah mau menang duitna gede meureun we mah sabarahaeun. Euy, kalau tak kiloan ya. Kumaha tuh yeuh? Pokoke ieu. Wah, tanya deh. Sia teh masuk rada belakang ieu. Geus gas geuning. Bikin kauna bawa. Nu penting mah jadi duit teu. Pokona aing hayang duit. Ya heuh atuh. Kan main ieu mah geus geus berat ieu. Panah mah jeung nutupan ieu nambe katempueun. Hiji we. Tapi cok tangan si rongsokna ieu. Lumayan. Anjing berat. Wah, Anjing berat ieu. Ieu mah lumayan kayak duitan nu. Tinggal nungguan ke si rongsokna. geus dah. Biasa masuk aya ngaliwat jam sakieu teh. Heeh. Tuh anjing si rongsok. Rongsok. Cuk! Adia. Rongsok. Cup aing boga aya. Tapi duitan. Talu ngajual rongsok. Nya atuh sia teh. Aing mah barang bekas. Sok bisa dikira. Sok. Anjing. Edan kieu kapelan euy. Jelas. Sok. Masukkan bokrut atau anjing kapelan kieu. Hayang mana jaketna? Hah? Keren kieu euy. Ya jelas dong. Kita kan dua kokrut teu. Ieu. Sok ke ku aing gampang hayang jaketna dibere ku aing. Derek ku aing gampang. Sok kilo we lah ieu kepitan. Plastik mah 2000 plastik mah. Bae lah sok lumayan. Bra. 8 kilo. Oh, sok lumayan. 8 kali berapa? 15.000 jadi. Lumayan udud. Sok duitan. Yo atuh duitna mang. Nah, gitu atuh. Kok ajik bawa ieu na. Ieu teh biasa berat pisan euy. Larisan Ulah teh di eta. Itu eta. Tah, dipitukeun we tah. Oh, udah 8 kilo anjing. Udah berat sih teh. Tak. Pakai plastik yang berat-berat teuing. Ya udah plastik itu mah berat. Pasti lagi halus ajik. Jik sing laris manis maneh. Rongsok. Lumayan. Yang udut. Rongsok. Ing. Itu bisa berat kieu euy. Ieu anjing galon. Cing area caian. Ing. Si kunyu. Waniane pu aing dagor ku galon. Boleh saja kau punya rupa yang indah. Boleh saja kau punya rupa yang Kenapa? Nanti aku lupa lagi lagunya. yang serius dong. Sebelah mana si rongsok apa nol yuk? Bodo amat. Kita mah
Rangap iya aman, Baik. tenang we. Tapi tanggung jawab Bang Nur tapi itu. Kalem. Boleh-boleh saja kau punya rupa yang indah. Boleh-boleh saja kau bergelimangan harta. Si Kunyo. Nyalahin si goblok. Woi! Kunyo! Kunyo! Hei! Masih lompat kamu! Si Rongsok. Woi! Kunyo! Ah! Sia! Ing! Anjing aing mah balantik. Rugi we jeung rugi. Ah! Ing! Apa sih mah? Nggak balantik aing kieu we goblok. Aing suka maju di Rongsok goblok. Ah! Action. Bang nyanyi tuh. Kepul enggak? Duitan ya, duitan. Hop. Geus heula duitna eueuh. Kok bawa ieu na? Geus rading. Itu juga bisa dong. Hop, ding. Kemana ini, Cil? Ah, biasa orang nongkrong. Nih, capek euy. Tapi yuk, Marisol, aing capek, yang digandong. Aduh, nah siapa meni hayang digandong atuh meni kabina-bina teuing. Go. Anjing, sia aya ku edengna meni hayang digandong anjing. Go. Ini siapa meni hayang digandong segala tuh. Anjing, sia marucil mah balagana meni hayang digandong ku aing edeg-edeg teuing. Sok diuk kehet kadinya teh. Atuh mentongnya kayak atuh kunyuk sia teh. Saha deui nu nelpon? Ah, pinjol tahulu. Ah, cing aing nelpon heula bebeb aing heuh. Emang sia goblok awewe kitu? Ajig da pale. Balagana anjing lumpang we hayang digandong sia meni goblok awewe. Assalamualaikum. Salah atuh sia teh tanya ceuli. Beb, lagi di mana? Aku rindu. Kamu jangan nakal ya, jangan sama om-om. Jangan lupa mandi ya. Kamu kesini ya, aku kangen. Ya, sok. Kangen waduh. Buruin ya, buruin. Ya, ditunggu ya. Paling geus mah ngomong jeung operator hiji 8. Percaya. Ayo kan bisa Marisa. Waduh anjing. Kalau kenya. Tah. Hai sayang. Kapan kamu mau main ke rumah aku? Oh iya, nanti ya. Sekarang malam Jumat. Nanti malam Minggu. Oh, malam Jumat mau kemana? Teteh ini siapanya? Oh, ini pacar aku. Pacar. Iya. Teteh Percaya tidak sih hulu. teteh tidak kapireupeunnan eta panon. Hei, jangan begitu ya. Ini ganteng sekali cowok aku. Ayo sayang, kita pergi. Bye-bye. Acil. Aduh si kunyuk. Polontongna si kehet aya leumpang hayang digandong babal. Aya giliran jeung awewe mah jungkrak-jingkrak kehet teh. Aduh, tapi awewe na eta geulis si anjing euy. Teu kapireupeunnan mah kitu awewe na. Anjing, eleh aya ini ku si kunyuk. Nah, mun urusan ditahan ieu teh, da bukan beak deui ieu teh. Masahanya ya urusan ditahan gitu. Cingik neangan ke belah hareup. Tah, aya si Lupi. Pi, kadia. Ayo naon? Ade. Butuh dawegan urang teh, bisa teh pangbalikeun dawegan. Kalem, gampang wing deket gawe. Mang ek meuli sabaraha hiji? Lah moal batin gara-gara butuh nage samanggar. Ieu duitna. Nya siap. Bukan manuan di dieu nya. Ulah lilanya. Oh, siap. Mang, kemana? Nu batur ya, nu batur. Nu batur. Gas jog, kade tu init. Ini tidit. Urang kana hayang dawegan ya. Heeh, lumayan nih. Init. Sok. Ulah mang, ieu mah nu batur. Ulah mang, nu batur. Eneng. Batak aing geura. Ini tidit. Apaleun anu urang? Yang orang teh jeger pasar tisen. Oh, Jekmar Paung. Preman pasar sepi. Aduh, kalila-lila tuh. Oh, itu aya tuh. Cing, mana ada daweganana askeun. Kalau balik ngelengok. Yang mana ada daweganana? Duh, ieu caritana teh. Mahanya. Hah? Yo, jadi wing teh geus mau gantenya samanggar. Cus liwat kitu di deket warung. Warung mana? Warung di ditu deket deket pengkolan pokokna mah aya ieu aya nu naon teh? Anu buru kuda jabrik tanu kitu wing dipalak di PPT eta.
Nanti dugana kabeh. Dipalak. Oh. Ku aing sampeurkeun. Mana? Oh, iya nu malakna ieu. Yo, oh. Iya nu malakna ieu. Oh. Naon maneh? Apa yogi kalapa? Oh, mangga sok wae teu naon da abi geus keneh ieu kalapa mah. Mangga, sok wae. Heeh. Yo, tadi tik dia geus ngamuk kumaha geus nepi ka ditu kalau kada lepet kumaha sih? Lah keun wae aing sieun ka jalma eta mah. Aing Sama apa? preman pasan eta tah aing sieun ka jalma eta mah. Apa kitu mah aing ulah disampurkeun atuh kitu mah? Geus we lah, ikhlaskeun we. Bisa ada nunda jadi dia. Teuing.